Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Mamang, kembali lagi bersama channel Si Mang Kodel. Kumaha kabarna sarehat? Mudah-mudahan sarehat. Diagengkeun milik rezekina. Sehat-sehat lah pokoknya mah. Di video kali ini Mamang jeung si Muhammad Jalu Sudarsana ningali kerbaunya Kangnya. Sapi pasar Munding biasa hari Rabu. Awas Kang sieun. Tak Kang turun Kang, awas Kang ka dieu Kang. Oh naikeun nih mah. Ka dieu Kakang na ka dieu. Yuk ka ditu yuk, kapan ditu yuk. Pas gebis. Awas taina ka dieu, Kakang na ka dieu hei. Tuh, panas. Sapi tuh, nggak sapi. Mau dekat itu yuk kalabat yuk. Banyak sapi-sapi, juragan. Sienta, yaitu setiap hari Rabu di Kamulian Manonjaya selalu ada sapi di mana-mana lah, meren sapi yang timur juga nah. Resep Kang? Sapian. Lumayan banyak pokoknya. Ya. Wah naik atuh. Sarehat sapinya. Gerde. Dan ini datang sapinya lagi guys, biasa. Awas ayam. Ya. Sapi nah ayam salah. Awas. Tuh turun Kang. Ih, sapi awas Kang teh mah Kang. Sapi naon teh nya kitu nya. Naon beda? Awas atuh ulah eta geuleuh buang eta buang. Ka mana tuh bocil ieu? Tuh nurunkeun lah itu tuh. Tuh turun. Dia ka dia. Entah proses penurunan sapi dari kandang mobil guys, ya sahabat Mamang. Wih panas. Nah, jadi budak pengen mulang cenah ayeuna mah sakit wae video kali ini nya, semoga bermanfaat. Jadi di setiap hari Rabu di Kamulian Manonjaya selalu ada pasar hewan, tempatnya di Kamulian Manonjaya. Nanti di Mamang di deskripsinya disematkeun ya alamatna. Yuk, assalamualaikum.